Si Mang Baso. Mang. Mang Baso. Mang Baso. An. Ya, Mang Baso. Ngidernya sampai Dharma Raja Sumedang. Duh. Kebetulan saya teh lapar. Nih, sekarang mah saya jadi tim balap di RT 91. Nanya aing mah. Nanya, Kamu tahu nggak? Ini kenapa? Ini bosnya itu, Bos Teddy yang punya kebun durian Sang Hyang Bedil nih, di R. Saya teh lagi tune up motor biasa di bengkelnya si Obos. Kebetulan lapar. Ada si Mang Baso. Saya beli satu, Mang. Bung, oream. Ini turang mah, pindah ke belah ditu. Kumaha pamikiran, nah Nah, heran. aku mah pemikiran aku mah. Mang, saya teh pelanggan setia, Mang. Ayeuna kebenaran aya di Dharma Raja Sumedang. Ketemu jeung si Mang kebetulan, Mang. Saya teh banyak yang lewat tukang bakso yang lain, tapi teu ngeunah beda jeung si Mang mah. Satu, Mang. Lah, moal. Rusuh aing lagi nan. Pindah aing mah ka ditu. Mang, ingat, Mang. Ingat naon? Saya pelanggan setia, Mang. Enggak. Da ongko aing unggal poe panggil jeung jalma ieu. Ya bener arek meuli ya. Iya, Mang. Ulah minta macam-macam. Nih, pakai mie. Naon ieu? Pakai mie koneng. Naon ni? Mie putih. Pakai sayur. Pakai sayur. Toge. Pakai toge. Teras, Mang. Ngangge bonteng. Bonteng di mana? Eueuh bonteng. Teh bontengan. Atuh da ieu mah baso, eueuh bontengan ieu mah. Aduh, Mang. Iya, Mang. Aya sayuran, aya mihan, ngangge bonteng. Sing lada, laos teh, Mang, mun baso ngangge bonteng. Heuh neangan bae bonteng nama ka ditu atuh lagi dia deueuh. Kumaha pamikiran? Geus pamikiran adikku mah. Heuh pan eueuh bontengna. Yeuh, Mang. Yeuh, pan saya nu ek meuli. Si Mang teh kudu inisiatif atuh. Arti aya apal. Di dinya nu meuli tapi meulina nu aneh-aneh wae. Anu aneh. Ya heuh. Pan aing mah eueuh bonteng mah di dieu mah. Biar si Mang mah. Kumaha Aing ya? meuli mah. Saya tuh pelanggan setia Mang, tapi Waduh lah. Pelanggan setia unggal-unggal naon genan. Pasti we nyangat diomongkeun ieu mah. tiap ladangan tuh pernah bener. Kacau ya mah. Iya, kumaha pamikirana. Heran dah. Bisa tuh jadi, Mang. Sia nu teu bener. Jol-jolan datang ka dieu minta baso minta naon, ujung-ujungnya cek aing minta nu aneh-aneh.